kumaha ya segala coki euy. Anjir, ketan aing diparake moro. Anggar eta tang aya manusia eta. Aing ngorok. Anjir. Koplok teh ujung soledak jeung ku aing si awas. Tah eta. Kumaha eta siling? Anjir. Aduh, aing mah. Ari jalan teh di deleh. Ari mata ka mana wae. Oh, ledis anjir. Yay! Ari si laing na ayo. Digalai wae sama aing. Oh, Pak Haji, nangan liwetan. Ari si laing nanya euy, jeung neangan liweteun kahe da ieu mah pare aing atuh. Keur moro urang, sugan we meunang cak-cak. Keur daeungeun keju sangu. Cing atuh euy sarjang, dalekeun pare aing. Keur masesa manuk, tingali tamah di kusi laing nyirik di dieu. Ledis atuh pare aing nepi ka murag kieu da kumaha euy. Aduh, aing cai gede. Tapi kelak itu lomba-lomba deh. Nolol hiji acan. Kira aku malah lor mau yakin euy. Bari da beurang kene. Kira aku yakin malah lor euy. Bae ditu mun jiga nu di juru. Masih beul teh nempo eta tah. Ketan si Haji tikuna namanya. Si RW di bawah. Kenaon? Kenaon mana RW euy? Oh, iya euy keur ngai lumba-lumba ya. Lumba-lumba goreng patut ge. Kumaha di dieu? Di mana sih lain euy? Aduh anjir eta mah kumaha dinya? Cilaing eta. Mabok kumaha dewek. Mabokan, aing mabok ku RW disentrumkeun. Dipake kumaha dia? Entong malodar. Emang kokot aing teh naon ke jeung malodar? Umpang mah kokot lain geus ajarah mah. Bari kerek di malodar. Anjir, anjir RW aing mah sombong ngapa ge dipake wudu dengan aing mah antara dipake nu lain-lain deui. Oh, ngomong si lain geus nyambak bola hayam. Baik teh. Si Haji nyarekan mengkeluk. Udah, nah, bisi amok ngomong. Woi. Aduh, si lain ngomong kan. Aing teh antel acan ah. Sok geus baralik ene Mang Haji. Lain nyiri gue moal poe aing nepi ka bosan. Haji naon ieu? Nah kumaha ieu? Tinggal leher we atuh teh. Ai Haji kadu nyarekan baodak atuh. Sia di teka dieu. Ari si laing ti mana atuh euy? Ku aing di teteangan eueuh. Untung ka dieu, mun teh ieu budak batu dicarekan ku si Haji ieu. Beri mau bedog. Heeh. Si masuk ke sangkong. Tingali pare aing tuh. Digalai kieu di parake moro. Iraha. Ari eta nah eta. Naon eta? Dina kumaha sih? Naon Ji? Nah, atuh ari Haji tara teu buat tempo lalengkahan teh. Eta kunaon eta kitu? Tingalikeun tuh. Da kumaha siling ieu? Ah. Ieu mah kudu dibawa ka desa si Haji ieu mah. Ari sia gering teu. Aing kudu digugubug ka desa. Ieu anak batur papangna dicarekan. Nanahaun aing jeung digugubug ka desa naon? Tingali ketan aing digugubug ku manusia itu tuh. Naon Pak Haji piroge ngalacak-cak keur deungeun keju. Kan cak-cak Haji tong waniana nyarekan anak batur eta teh. Naon? Cak. Oh, kehed lamun teu saralama ku aing moal dicarekan atuh sia teh. Nah, manusianya ngacak-cak dina pare. Mata. Liuran. Bobonakan, bobadotan deh. Sok geus semarantog. Oh, kayak bisik. Aya ieu kau lagi cik. Iya, ulin we di sawahan. Ah, ewe iya si Haji wayahna ieu kudu dibawa ka desa. Ah, ewe ieu mah eueuh deui cara. Mau benernya Kudu dibawa ka desa ieu mah wayahna. Sia jeung eueuh cara naon? Ari sia naon ieu? Ka desa. Goblok aing mah teu geuring. Ka desa ari sia naon? Teu eling naon? Ka desa. Sia geuring teu. Aing jeung niu. Atuh. Aing naon? Jangan gotong aing. Aing geuring teh. Aduh. Marantog. Aing jadi nyeri kieu cangkeng. Aduh.